Tadi teh kerjongjon cacabut jukut di kebon. Hari pek teh kalakah di gegeroan ku si Besti cenah hayu urang nyokot paket tahunan teh ya. Enggeus datang pajarkeun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama Ma anak tilu di saung Ma Rabel. Keur anteng-anteng di kebon. Cece ami meni hari weus-weus cenah hayu burukeun. Urang ningali heula paket cenah geus datang. Penasaran cenah naon wae eusina. Teh heulaan ieu teh kakara ditinggalkeun kebon teh. Karasa balalengkah kaluar ti kebon. Hayam geus asup deui wae ieu teh. Mata kudu digebah-gebah heula ampun dah. Saabong-abongnya ari kuban kebon dihareupeun imah mah. Aeh ieu teh mana anu nyamper tadi teh diuudag geuning geus eueuh. Ku tante geus jauh geuning menikot sumanget bener-bener ieu masih ece-ece Besti teh nya. Baraya caritana nama emak teh miluan paket. Eta geuning anu sapoe 1000, anu anak 1000, anu ibu 1000. Nya loba si eta ge anu gararede mah tapi da emak mah mampuna anu 1000 sapoe. Emak mah sakitu ge meuni eleung-eleungan. Ngan pedah memaksakan diri we sugan tamat. Da geuning ari puasa kieu mah osok butuh. Coba da lamun meuli langsung masuk lebar geuninganan. Tuluy we tadi teh aya kabar cenah ayeuna geus aya barangna. Nah, cete meni asa tere-tere teuing jauh keneh kalebaranana oge kabujeng beak. Weh ieu mah. Tah cenah ieu paket anu ibu mah anu diwadahan ku kantong atau tote bag cenah ngaranana teh. Lamun ajang budak mah eta cenah anu diwadahan kana toples. Nah, ari ngajiwing anu na toples mah menikot ngoleang hampang. Abongnya kadaharan barudak ciki-cikian. Ari anu paket kolotna mah ieu lumayan berat baraya mawanana oge. Tingali cece ami game nikot rangem kitu. Moah meoh nyaan eta mah. Lain abongnya berat meureun ieu teh eusi. Dina jero kantongna teh kakarak ge dijiwir geus soeh gerabada. Akhirna nama ieu teh meureunan kudu disuhun we ieu mah. Lamun maksakeun dijingjing ieu pasti ngabarawa. Pasti bakal paburincai eusina oge. Lebar atuh meunang ngumpulkeun sataun teh ari kudu paburincai mah. Sugan teh rek dibagikeun deukeut ka lebaran. Geuning kalakah wayah kiwari geus dibagikeun moal teu beak ieu mah samemeh lebaran oge. Tapi kajian lah dasar wa milik urang meureunannya. Assalamualaikum nepi oge ieu teh ka jero imah. Jika geus panasaran ieu teh naon wae eusina urang buru-buru unboxing. Sabaraya ieu anu tadi soeh teh tuh tingali meuni badag ieu abong kantongna teh ipis meureunana ai jero berat. Matak da meuni langsung ngabarawa. Meuni asa manglebarkeun we detungtungna mah. Lumayan padahal mata dina teh bisa dipake naon we atunya. Geus ayeuna mah ieu uang unboxing. Tah ieu aya kacang suuk. Suuk anu kupas tuluy teh aya tarigu. Tariguna 2 bungkus, tuluy deui aya aci 2 bungkus, tuluy deui aya mantega 2 bungkus, jeung deui aya gula sabungkus. Anu terakhir aya minyak we ieu teh 5 liter. Poho suukna tadi teh 3 bungkusnya baraya. Sakieu teh ieu anu 1000 sapoe. Alhamdulillah bisa nampa oge sakitu ngek-ngekan keur mayarna mah. Ari pas nampana mah meuni asa pamanggih nya baraya. Geus nya ayeuna mah urang asupkeun deui we ieu teh. Sabab ayeuna arek unboxing paket anakna. Aya naon kira-kira eusina nya baraya. Bismillah urang buka. Anu mimiti ieu aya susunya. Terus ciki penpres, aya poki, aya ciki taro ieu teh jeung naonnya. Apota, tuluy aya citato jeung Gary Snack. Terus cikibal jeung permen pox. Terus jet-jet jeung kue sari gandum. Terus aya naon deui eta teh tah teu katingali. Terus duos, terus tiktak. Salah tik-tik. Aya teh kotak, tuluy aya agar-agar jelly, terus nu terakhir aya pop mie. Geus sakitu wae nya paket anak mah da soalna mah. Ari paket anak aya cashbackan 200.000. Tapi da duitna mah geus ka mana? Geus dibagikeun pas awal puasa keneh. Geus wang suputkeun bisi kaburu kapanggih ku barudak. Hehe.